Ari bibi kamari biring kunaon. Biasana bibi mah boga lambung. Tapi bibi menikah heula tah ka dokterna keur kunaon. Geus pugu gering, kudu rawat jalan. Tidak bibi kudu dirawat di jalan. Atuh meureun kapanasan, kehujanan, tiisan. Kok ada orang teh gaplek. Kok boga dokter teh. Ari bibi apal keneh teu beungeut dokterna. Yuk, jeung nok yuk. Urang berangkat yuk, urang ontrog eta. Ulah lah nok. Mang, satu naon nu panggalakna? Nya mau atuh mah deui Jay. Lain cek babaturan bapak ajai ge. Mau mah tinggal diusapan gadona, langsung lindek da. Anjir sakti eta jelema euy. Nya, ngan geus maot Mang. Iraha Harita keneh we keur ngusapan gado maung di opi. cek aing ge. Budak rempag. Berat. Anjir, wayah kieu mun ngalabelut. Man eueuh seteh urak lagi teu boga, aing urek ngalabelut make naon? Teu jaman ku urek mah Brad. Kunaon atuh? Ku lebu babari. Dikumakeun. Tinggal liang na perlukan ku lebu setiap liang seteh. Terus? Seteuing. Ya. Setiap liang teh perlukan kabeh. Engke teh Brad haranyat kana galengan cari ngogo. Sari beungeut. Da kapireupeunana panonna tinggal nyokotan we. Terus si beungeut teh seteh. Belut cari ngogo anjir nagalengan. Heeh. Cari banget ya. Yang nyentang ya anjing tarangna ya kaki. Kacil teh perubahan bibi ayeuna mah ye. Empo alusnya. Oh, asal ada godis kayaknya. Kenaon nih? Ke skincare. Oh, Jay, oke skincare ya aing kamajuan ieu. Tapi awewe mah teu cukup. Teu cukup ku geulis di luar hungkul. Kudu geulis jeung jerona. Jadi geulis luar jero. Gitu. Tuh bibi kudu ngahakan skincare-nya. Astagfirullah. Entah gitu konsepna bi. Teu kudu make jeung dihakan skincare jeung bari naonnya skincare eueuh anjeun nu kemasan saset anjeun nu ditinjuh eueuh. Eueuh nya guys. Maksudna geulis di luar nya podina geulis jerona akhlak maksudna. Akhlak kul karimah maksudna teh. Teu kudu ngahakan skincare bi teu kudu. Makan skincare cenah ieu ge aya. Kapang nih, ya ku aing kepergok maneh. Anjir datang deui wae ieu anjir aki-aki pedawet. Mana pertanggungjawabanna kumaha maneh? Iya, Jawaban naon datang nih riweuh. pertanggungjawabanna kumaha? Aing sarekan majikan tah, seteh. Naon masalahna naon itu nu puguh. Gara-gara maneh, seteh. Heueuh naon? TV. Sia, Nya TV kumaha? pan cekernya teh kan urang teh pejet TV teh. Heeh. Ma, TV kieu mah ulah diarah deui geus meuli nu anyar. Kayaknya bisa digedean bisa diletikan. Ternyata TV teh anger. 14 in we anger TV teh tapi kaina ge urang meuli 14 in teh seteh. Kumaha ieu teh ngabohong pisan maneh mah. Anjir sarap ieu aki-aki anjir. Ieu pan kamari teh nu ruksak teh eta teh volume nah teu bisa digedean teu bisa diletikan. Terus ku aing ayeuna dititah meuli anu 14 in. Nya anger atuh anjir seteh ai bentukna mah moal ngagedean moal misalkan jadi 20 hiji in volume nah maksudna bisa digedean. Teu ngarti urang mah mung. Lecek tirinya bisa digedean bisa diletikan. Ternyata anger 14 in we sia. Naha? Ngobrol ka urang sia. Mung urang mah. Aing Dokter teh anjir aki-aki ku aing di karungan wae ya. Gitu. Didinya lamun misalkan hayang badag-badag mah hayang badag eta pipi hayang dibadagan cek aing mah bawa ka Sukabumi nya guys ya. Bawa ka Sukabumi diurut ka Maerot gerajing. Pipina anjir. Ieu aing aki ieu. Ampun teuing. Lamun henteu ya sirah cek urang mah diurutnya, sirahna diurut sirahna ku Maerot cenah ngagedean anjir meh bisa mikirna teu sempit. Meh lega mikirna. Aing teh. Ajai peuting mau kayam ki Rusdinya. Itu teh. Ari ieu urut naon? Nya tapi dalin mau. Terus? Jadi kieu
Pan hem terus teh dikuncung kana balong. Tiriseun ku Ajay diangkat we ti tasi duru. Nah, salahna Ajay deket teuing nundana jadi we asak. Terus ku aja atuh meureunna diuyahan. Nya enak sia teh. Tong kitu Jay, engke deui mah ajakan tetehnya. Nya. Bi, cinggerang ke peuting mah pangalakeun bulan, Bi. Hodang apa patong kan jati leugeut Jay, eling teh maneh. Lah bebas we kumaha bibi eta ngalanna mah kumahakeun ge. Ningna lagu ge bisa diala ku indung. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu. Awat meureun ku bibi. Nyawa tuh ke teh mah nginjem itu tuh. Gantar jong maneh. Tadi ajul ke bibi. Terus jam geus beunang dikumahakeun bulan eta. Nya dibubuy Bi dan nu disangrai mah bentang. Bubuy bulan sangrai bentang. Tapi heuh nya Jay, menta teh bibing kayaknya. Nya. Keren Jay. Nah, biasa keur nongkrong. Gagahnya otak amang. Nya euy. Anyar eta Jay. Tapi gagah kene emang gejul mang, ninja. Aslina. Asli kayak gerang liwat. Tuh percaya si Gejol meliti mana duitna ninja. Nyaan kok ngaliwat mang. Sorana mang. Ya mangnya gagah. Nya tapi na ninja guys si Gejol. Rudongnya. Nya. Bi, Ajay teh PR ti sakola bahasa Indonesia. PR naon di? Iya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal titik-titik. Pangkal naonnya? Pangkal pinang meureun Jay. Maknya. Naon atunya? Pelang dada tawa ge. Masuk jauh-jauheun deui. Ke, naon atunya Oh, rajin pangkal pandai meureunan, hemat palangkakan. Dieuna eta Jay. Nya nya Bi. Heeh. Jay, Ajay kunaon ini masalah we di sakola. Naon di Bi? Tadi guru kesenian nelpon ka bibi, aya naon tah? Eta mah guruna we Bi nu teu hidang Ajay geura titah metik gitar. Gitar buahan ge henteu titah dipetik. Ih, mantap tadi petik sate berarti eta gitar buahan. Maneh we teh nempoun. Bibi di mana deh? Terus ngojek ati desa. Oh, Tapi nikeuh leuwih beta ke tukang ojekna. parah kumaha gitu. Kapan ngojek teh kuduna 10.000 nya. Heeh. Kudu dibayar 5.000. Mungun gara mehna ambak. Nya heueuh atuh meureun ka desa mah 10.000, Bi. Kira ku 5.000 ai Bibi. Ih, ka mehna milu ieu atuh na motor. Nya sore ewang ge mayar 5.000 ewang. Kecuali mehna teu milu, daek bibi mayar 10.000. Kita kitu konsepna cecio. Anjir parah aing juga aing ieu. Nya ngojek mah kitu atuh. Terus lamun misalkan tukang ojek nah teu ngilu ka desa eta rek bibi rek jeung saha ka itu rek make motor sorangan atuh lain ngojek ngaranna. Nu kitu mah. Parah ieu anjir. Ampun teuing.